Hayu regepkeun podcast grup 5. Sampurasun. Nepangkeun nami abdi Regina Jesi di kelas 12 IPS 2 kelompok 5. Wilujeng ngadangukeun episode katilu podcast kelompok 5. Dayang Sumbi tuluy boga anak lalaki. Ngaranna Sangkuryang. Eta budak teh kasep jeung kuat kacida. Hiji waktu Dayang Sumbi hayang ati mencek. Manehna nita Sangkuryang jeung si Tumang pikeun moro ka leuweung. Geus sakitu lilana moro, Sangkuryang can menang keneh wae. Anu akhirna Sangkuryang nempot celeng menilin tuh lumpat. Sangkuryang nitah si Tumang ngudag eta celeng. Ngan si Tumang teu ngagugu. Kusabab manehna nyahoeun eta celeng teh Wayungyang. Ninina Sangkuryang. Sangkuryang ambek tur bingung. Teu anta parah deui si Tumang dipencit tuluy dialah hatina. Dayang Sumbi ngadahar ati bangun nikmat. Ngan saenggeusna nyaho ati anu didahar teh ati si Tumang, Dayang Sumbi kacida ambekna. Sangkuryang ditakol tarangna ku cukil tina batok. Tuluy Sangkuryang indit ti imah. Dayang Sumbi kaduhung kareureuhnakeun. Manehna nyusul neangan Sangkuryang. Ngan nu diteangan geus lunta jauh. Dayang Sumbi menta ka Sang Hyang Tunggal sangkan dipanggihkeun deui jeung anakna. Manehna oge tapa bari mutih saukur ngadahar dangdaunan jeung lalap atah. Ti harita Sangkuryang aprak-aprakan, ngalalana ngurilingan dunya. Guguru kanu sakti. Sababaraha tahun ge Sangkuryang ngajak geuleuk jadi pamuda anu sakti madraguna. Sanggeus sakitu lilana lumampah ka Teubuh Kulon. Atukna ajog deui ka wetan. Tah, sakitu wae episode katilu anu didugikeun ku abdi teh. Cing, kumaha cariyos salajengna Sangkuryang teh? Aya Eca nu bakal nyarioskeun carita di episode salajengna. Saninten buah saninten, dibawa ka parapatan. Hapunten abi hapunten, bili aya kalepatan. Hatur nuhun ka perhatosanana.